Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah, la'ana ngalaknathu kaita syaitan salah kesalahan, itu dijauhkan tina rahmatan Gusti Allah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiba. Wa qala dia ngomong eta setan, la'attakhidanna yakin sing demi lagi bakal alam temenan ela aja alamna li min ibadika nasiba, bakal ngajadikeun temenan kami pikeun kami atau karena kami min ibadika tina pirang-pirang hamba jeung nasiban kana bagian. Jadikeun bagian mafrudon anu dipasde maktuan aduhum bila taati, ngajak kami diajak kumaha carana supaya nurut ka kami. Lobanya baheula malah kitu anu percaya kalau gitu lamun dipecahkan ternyata nyaan lah jurik teh. Jurik na teh udah sok meninggal kita nyapa pada gitu jurik na teh gimana katanya kawan gimana begitu kayak cek nya jurik na teh wala udillanna jeung yakin bakal nyasar temenan kami jeung setan ya hum kamusa ka abdi-abdi dengan ibadah ka Gusti geus pokoknya kafir mah tamalah geus kudu digoda deui ku setan teh nya geus durhaka ieu mah nu ariman. Walau billah jeung yakin bakal nyasarkeun temenan kami cek setan hum ka jelema jauh tina perkara kunaon mere kawas-wasan karaguan itu dina hati ragu oge nya kitu teh ibadah ka Gusti Allah bae oge nya bakal aya barituman mungkin awak bakal kitu kawas-wasan. Wala umanniyanna yang yakin bakal ngangen-ngangen kami, jadi dibere lamunan anu panjang jelema itunya aya ulqi fi qulubihim tulal hayat ditibakeun ku setan teh bahwa hirup teh bakal lila wa anna ba'sa wala hisaba lamun geus pamikiran akhirat wala aya engke di balitungan atau hudak di kubur teh mulai sabantin amal teh asa-asa rek panjang umur bae asa-asa moal aya hisaban kudu sok itunya itu setan teh hantu gitu oh diberi panjang lamunan dulu amal sebenarnya itu kumaha isukan, kumaha pageto, kumaha minggu harum baru kankeun rek hirup datang minggu harum kumaha ieu kumaha padahal geus sekolah mulia kene sawah nya naon boro-boro kabatur kadewek teh mending kadewek teh mending mulia kene sawah nya naon mending kene bikeun ka anak kabeh sawah teh tapi setor ka kolot setor ka kolot teh cicing tinggal ngopi jeung udud mandak ibadah ka jauh-jauh ya gitu lain dari naon teh tapi setan teh kumah yang isukan kumah yang pakai
geus teu mikiran akhirat ayeuna mah pokona mah cenah keur kieu ulah ngobrolkeun akhirat. Wala amurannahum jeung yakin bakal marentahkeun kami jeung eta teh palayubatikunna adzanal an'am, maka yakin bakal megatkeun nya yukatikunna bakal megatkeun temenan adzanal an'am kana pirang-pirang raja kaya itunya. Jadi dibere kaseneng dibere ulama panjang angan-angan panjang lamunan ngumpul harta raja kaya, tapi sebagian ditibakeun supaya ulah dinikmati di dunia kene geus kauma di akhirat gitu kan. Diharamkeun ku dewekna kene padahal mah diharewosan tujuri. Wala aqrnahum yang yakin bakal marentahkeun terenanya kami jeung setan hum kaeta manusia pala yubayyiruna khalqallahi, maka yakin bakal marubah temenan khalqallahi kana agamana Gusti Allah idina bil kufri wa ihlali ma harama wa tahrim ma ahalla, dirubah agama Gusti Allah teh kufur ka Gusti Allah, nu tadina haram dihalalkeun, nu halal diharamkeun, ieu aturan salat. Wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Wa man yang siksa jalma na yang taktik anu ngalap isjal masyaitan makana setan waliyan kan dari kakasih ayat tawalahu wa yuti'u, jadi nu diturut teh setan gitunya, nu jadi jalan keluar tina sakabeh perkara atau tina urusan teh ditanyakeun ka setan nya itu tanpa ningali karena aturan Gusti Allah tepakam khosira khusranan mubina, maka geus teman-teman rugi eta jelema kalawan karugian anu partehan. Kalah kan turunkeun ke jurig teh, anu turunkeun ke jurig, turunkeun setan, geus karakter aturan Gusti Allah mah, jadinya dagang ngapohong bae, nu penting mati jeung setan teh geus semuanya. Itu sampai gitu kan, padahal macam usaha teh ulah ngapohong teh, itu kok rugi kalau dia gede teh. Bisa ngerti, bohong. Yang gitu mau bohong banyak. Itu atau disangka itu pura-pura nyumput, rek nyumput di Gusti Allah, tak paling Gusti Allah. Nyumput di jalan apa bodoh bantu. Nuturkeun mencuri. Yang itu wa yuwallihim. Ini sebenarnya Sallu ala nur Ahmad nuril manazil ya Muhammad